Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kulawargi di Bararumi sararehat sadayana. Rezeki kumaha nuju pandemi kieu lancar. Mudah-mudahan sing dilancarkeun ka urusan dunia sareng akhiratna sareng dipasihan kasehatan ku Gusti Nu Maha Agung nya. Amin. Nah, simkuring masih terus bade ngingetan sareng masihan terang mangrupa-rupa sagala jampe anu simkuring apalnya eta warisan titipan ti karuhun ya anu masih kene dicepeng ku abdi nu meureun ku zaman kiwari mah ayeuna tos rada laleungit nya, rada henteu di aos deui nya. Nah, abdi mah tujuanna mung bade ngingetan sareng ngamumule nostalgia lah inti namanya ka jampe-jampe anu baheula bareto teh pernah aya. Nah, tapi sataacana geus subscribe can. Subscribe heula atuh. Sok geura subscribe ame simkuring teh semangat ngupload videona. Nah, keuntungan geus subscribe mah moal katinggaleun updatean videona nya. Sok subscribe heula. Lamun ka nu atos ngasubscribe abdi ngucapkeun hatur nuhun pisan nya, berarti tos ngadukung ka simkuring tambah semangat ngupload videona oge nya. Nah, simkuring dina ayeuna bade masihan terang jampe nyeri beuteung lamun teu nu keur mencret tah. Bisi keur di jalan nanti ujug-ujug nyeri beuteung nya ulah mesakan batu. Salain teh mesakan batu ge aya jampena tah zaman baheula mah nya. Sok bili bade diserat sok dangukeun. Kakak di leuweung injuk talina, dihakan di beuweung hitut jadina. Kecang-kecing bala hoe, ulah ngising tengah peuting, isukan tengah poe. Kadut laut carangka buana, bras-bres. Nah, eta jampe nyeri beuteung atau mencret nya. Mudah-mudahan jampe eta tiasa nyanda kamangpaatan sareng kaberkahannya kangge urang sararea ngan simkuring ngaomat-omat tong naros cara ngamalkeun kumaha nya. Da tujuan simkuring mah ngun mung saukur ngingetan hungkul. Tapi lamun aya nu tiasa ngamalkeun namanya sok mangga wae. Sakali deui simkuring ngucapkeun hatur nuhun sageung-ageungna kanu masih terus ngadukung channel ieu nya. Pesan terakhir di simkuring abdi bade teh ngingetan sareng naon nya ngaranna teh terus tetap nya ngingetan tong hilap kana sodaqoh sisihkeun harta urang saeutik-eutikna ge teu jadi masalah. Arek 1000, arek 2000, arek 500 perak sugan nya. Sok sodaqohkeun nya eta kangge bakal-bakalna ke di akhirat nya. Mung sakitu video ayeuna. Hatur nuhun sakali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.